Jantan rukun salat anu bangsa qauli bangsa ucapan anu kahijina naon cenah takbiratul ihram nyaeta ngucapkeun Allahu Akbar dina tos dina eukeur niat pan dina keur ngucapkeun takbiratul ihram teh hate urang teh kudu niat. Upami usoli mah model tadi usoli fardol maghribi dugi katamat usoli fardol maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala ta eta mah sanes rukun eta mah sabab nu disebat rukun mah niat dina hate rukun niat mah dina naon dina hate eta mah bangsa kolbi. Ari usoli mah ngucapkeun usoli mah hukumna teh sanes rukun tapi sunat ngarah nulungan ieu bilih hilap kitu bilih hilap dina hate keur takbiratul ihram teu niat jadi dibantuan ku ngucapkeun usoli heula. Da walaupun teu usoli heg langsung we urang teh misalkeun sieun tinggalin berjamaah teu usoli heula teu naon asal dina hate we naon niat gitu. Teu masing teu usoli heula oge atawa ari salatna salat maghrib ari lapad usolina usoli fardol isya'i tadi teh salat maghrib ari usoli fardol isya'i dina ieu teh gitu dina lisan teh teu naon eta teu naon ari pas dina hate niat salat maghrib mah gitu. Tadi teh salah urang teh usoli fardol isya ieu ke maghrib pas takbiratul ihram teh niat abdi salat fardu maghrib teu naon gitu. Dan nu direken mah niat dina hate gitu. Sanes dina lisan. Saterasna rukun qauli teh rukun bangsa ucapan dina salat teh nyaeta ngucapkeun surat Al-Fatihah. Berarti semacam doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira eta mah sanes rukun. Sanes rukun salat tapi doa iftitah mah kalebat sunat hayat sunat salat dan nuju taraweh mah tara dibacanya dah hoyong naon hoyong tereh gitu tah. Doa iftitah mah sanes rukun salat teras tos doa iftitah teh osok maca ta'ud ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ta eta ta'ud sami sanes rukun tapi sunat anu janten rukun mah maca Fatihah tikawitan bismillahirrahmanirrahim dugi ka waladdallin sami dina Fatihah ogen kulantaran surat Fatihah teh nuju salat teh kalebet rukun qauli maka sadaya huruf-huruf Fatihah tasdidna panjang pondokna kedah ka kuping kunyalira bacaan Fatihah teh walaupun orang nuju janten makmum